Para mitra sadaya tuh gening Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun para mitra terang-terang ayeuna bagian K20 ieu dongeng Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ceuk basa Sunda upami anak bangbung namina cenah kuuk para mitra. Anak bangbung namina kuuk gitu para wargi. Mangga atuh. Dongeng ieu judulna Rusia Curug Cikidang kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugri kaum dangu, basa Sunda mah atuh para mitra. Jembar pisan nambahanananya gitu. Bang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi anu para mitra sami-sami naon teh hartosna mangulik basa Sunda gitu. Wilujeng. Margi basa Sunda basa urang datar Jawa Barat para mitra gitunya. Datar Jawa Barat daerah Sunda para mitra seseueurna gitunya. Seseueurna Sunda mangawe tinggal bican Bogor. Ati macan Banten ge bener Sunda para wargi. Pandeglang terutama upami Serang mah benten. Serang mah basana saperti Cirebon gitunya. Tapi upami Pandeglang atau napi ka ditu mah ka mana ka daerah teras ka Bogor, ka Cianjur, Bandung, ya Priangan para mitra, atau napi ka Garut Tasik, ya dugi ka Ciamis, ka Kuningan, Nguriling, Sunda, Majalengka juga Sunda para mitra, Sumedang pun gitu kene, gitu. Subang pun gitu kene para mitra. Namun upami Cirebon terus benten gitunya. Mangga eta basa atuh. Mangga ciri sabumi carasa desa. Jangakeun para mitra nyaeta Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian K20 wilujeng ngadangukeun. Mitra sadaya kumadaraman alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdu ati para wargi tiasa mancen tugas teraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Para wargi anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ieu mah hiburan bungkul para mitra deh ieu mah. Nyangakeun para wargi sadaya hiburan kitu tah. Janten urang patepang ayeuna dina kahayan para mitra mudah-mudahan sadayana dina kahayan sehat walafiat. Gira mangga para wargi sadaya nikmat ayeuna urang papenak Mang Jaya nepangan para wargi hiji kanikmatan para wargi kanggo Mang Jaya. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian K20. Harita teh para wargi Aki Andri parantos sumping. Anjeunna bade narekahan kumaha tiasa ngungkulan atanapi henteu eta Aki Andri. Mangga urang sami-sami Bandungan kumaha ketakna Bahjilun? Teu ya mau para wargi rajeun di pika bogoh Bahjilun aku sakadang monyet atuh deh. Dasar teh we Bahjilun. Mangga urang teraskeun para mitra wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun harita para mitra Aki Antri. Puruluk teh ngukus menyan anu kabeuleu merepet. Haseup mulek kaluhur sedengkeun ari Aki Antri gegere nyaman we lalauna. Akhirna ngong nyarita tarik jiga keur dina pribadi dabari peureum. Amit kanu di hilir neda padalun kanu di kidul. Hampura nu kawetan. Menta copong kanu di kulon. Ieu kaula Ki Andri. Keur neangan katerangan ti saha bae nu bisa mere katerangan. Naha saha nu aya dina waruga monyet. Manusia atawa lain. Jurig jarian atawa siluman. Lamun aya nu ngadenge kana ucap-ucapan kula berapok ngomong kana ceuli kula sorangan. Nu ngariung pating rarenghap panon melong kana monyet nu keur di kurungan kurangap. Ayeuna mah jempet teu jejeritan panon monyet melong ka Aki Antri. Bioon jeung mangkurip meuni teu ngiceup-ngiceup neuteup ka monyet hayang ngadenge jawaban ti monyet tapi monyet jempe bae. Ki Antri nyokot deui menyan puruluk diduruk kana ruhak perlug haseup ngumul ka luhur. Kaayaan asa tambah geuman padahal mah harita teh beurang tapi mata keung. Nah, diseun wae naon sababna nya. Cing udah bukakeun saha ieu teh nu sanyana. Lamun teu mere jawaban ieu kudu rek dipodaran.
wayahna ulah aral subaha dabongan geus ngalibutkeun. Cek Aki Antri satengah ngancam. Bareng jeung kitu si kunyuk curing hak panon melongka ka Kaki Antri. Curucut Cipanon bijil juuh naker puguh sareng beki kaget tapi taya nu wani nyarita. Reup Aki Antri peureum bari mapatkeun deui jampe pamakena. Lila-lila ngong aya soratan katinggalan ngaharewos deukeut pisan. Sora jiga awewe halimpu matak dedengeun. Aki, kaula rek wakca ka anjeun. Sabab kaula memang butuh ku hiji jalma nu bisa ngabantu kana kahayang kaula. Ngaran kaula Nyimas Korowelang. Asal ti nagara Bayu Kancana. Pangna kaula ngudag-ngudag Bahjilun lain kehe lain ceceub. Tapi sabalikna kaula teh nyaah ka cida. Ngan hanyakal manehna cidra. Ngan nyeri hate kula. Padahal manehna teh geus kedal janji yen rek ngawin ka kaula. Tapi kanyataanana kalah kages. Kabur ninggalkeun kaula bari ngawiwirang. Tah kulantaran kitu kaula moal wakamulang. Sarta moal genah hate lamun can mulangkeun ka nyeri ka Bahjilun. Manehna ku kaula rek dicekek nepi ka kojor. Damongan geus cidra. Lanca-linci luncat mulang. Ingkar tina tali gadang. Cidra tina pasang subaya. Jalir janji nu kamari. Kaula bisa mere hampura lamun Bahjilun daek ngawin ka kaula. Sakumaha cek janjina kamari. Itu cek sora nu kadenge ku Aki Antri. Puguh Aki Antri meninga jenghok bakat kureuwas. Lantaran kakara harita aya kajadian kitu. Pok ngomong dina hatena tapi ditujukeun ka siluman. Nyimas Korowelang. Kaula ngarti kana kekecapan Anyika, tapi wayahna kaula moal mikeun Bahjilun sabab pamohalan lamun manusia bisa kawin ka bangsa anjeun. Jeung deui kaula can yakin nyaha anjeun teh nu ngawujud jadi monyet teh atawa kumaha. Bener kaula anu aya hareupeun anjeun. Nu ceuk anjeun mah wujudna monyet. Sanyana mah kaula mah lain monyet. Ari pangna boga kahayang. Kaula mah lain mahiwal atawa kumawani. Da ieu mah nagih janji si Jilun. Manehna nu pangheula nami kahayang ka kaula. Sarta ku kaula ditarima kanyaah kabunga kalayan kabungahan. Tapi nyatana ayeuna kitu tangtu we ku anjeun ge karasa. Kumaha nyerina dibobodo ku batur. Sedeng kaula percaya pisan kana omonganana. Jadi ayeuna mah tinggal milih bae, naha mending dipenta nyawana atawa mending ngawin ka kaula. Lamun kahayang kaula teu dicumponan, rasakeun pamalesti kaula. Ieu lembur bakarata jeung lemah. Kaula sanggup ngancurkeun dina sakiceu. Ana gebeg teh Aki Antri reuwas. Lantaran siluman nu ngawujud jadi monyet teh nangtang, si horeng peuting tadi teh geus patali janji jeung Bahjilun. Basa siulan siluman ngawujud nyinining, untung Aki Antri waspada pokne mah deui. Tapi tetep dina hate nu ngadenge iwati siluman. Korowelang, anjeun teh luka klanyap ka bangsa kaula. Nya make ngancam kitu sabab bangsa Bahjilun teh teu salah. Manehna keur milu saemara nya nganyinining kalayan harepan bisa ngajodo jeung nyinining. Sedengkeun manehna teh duda wajar mun boga kahayang kitu. Jadi dina hal ieu mah anjeun keneh nu salah. Nah, atuh make ngawujud nyiro-nyiro nyinining. Hartina anjeun teh nipu ka Bahjilun. Anjeun kudu tarima salah. Anjeun kudu balik ka nagara anjeun teu meunang ngancam atawa ngayakeun tuntutan. Sabab yakin anjeun teh salah. Nepi ka palebah mana ge anjeun tetep salah, anjeun nipu ka Bahjilun. Kitu ceuk Aki Antri. Siluman boga ngaran Nyimas Korowelang teu daek eleh pok dinebalan. Teu bisa. Nu salah lain kaula, tapi Bahjilun sorangan. Nama tanah dikamanakeun atuh. Da kaula mah tetep kieu wujudna.
Teru masa niron-niron wanuja nu ngaran ini. Teu masalah sorangan we. Tah kitu pikiran Mbah Jilun teh malaweung. Nu akhirna teu boga pamadegan. Nu tagen kagoda jeung kabungbulengan ku ngaran ini. Salah sorangan atuh eta mah. Manehna nu salah nempo lain kaula nu ngahaja ngawujud. Tah negara jawab nu yakin nah rek masrahkeun Mbah Jilun atau mending ancur lebur. Ih keheula kodo belang. Kaula kudu badami heula jeung Mbah Jilun. Kaula moal waka mere jawaban ayeuna, tapi kaula ngarti kana caritana ieu. Keun urang rengsekeun pek dagoan sakedeung. Kaula rek sabar ngadagoan. Rai Aki Antri bentak tuluy ngusap beungeut lalaunan. Kesang meuni renung para mitra sadaya. Dina taarna napas ngahegak kawas nu capek. Ku sarerea pada neuteuk bangun anu panasaran sedengkeun monyet jempe ayeuna. Kumaha ieu teh kina monyet teh anak kuring atawa lain? Sabab kuring mah hayang geura nyaho kana laratanana bisi anak kuring teu kapanggih di mana ayana ayeuna, cek Mang Kurip bari melong. Lain nyining ieu mah Mang Kurip. Tapi nyimas koro welang ti nagara Bayu Kancana. Manehna tepung jeung Mbah Jilun jadi di alam nu teu kahontal ku akal. Manehna geus dijangjian ku Mbah Jilun yen rek dikawin. Da ayeuna manehna ngudag-ngudag Mbah Jilun maksudna mah rek nagih kana jangjina Mbah Jilun kitu tah Mang Kurip. Cek Aki Antri bari pepeta sarerea meuni curingha kaget ngadenge katerangan ti Aki Antri. Nupang kaget nama Mbah Jilun sabab manehna inget kana kajadian peuting tadi. Atuh ngahuleng jiga nu malaweung ngeluk tungkul teu wani cengkat. Jadi ieu teh bangsa naon atuh ki? Nah monyet biasa atawa lain? Nah geuning bet bisa kitu asa araraneh teuing. Mang Kurip kaget. Lain monyet samanea ieu teh. Tapi na monyet siluman. Keun ulah dipikiran da taya hubungan jeung nini. Ayeuna mah urang bereskeun heula hiji-hiji. Sabab ieu teh lain pagawean enteng-enteng atuh. Siluman teh ngancam ka Mbah Jilun. Hah? Ngancam? Nah ngancam kumaha ki? Mbah Jilun cengkat beungeutna sepak ngadenge kitu teh jajantung ratung tutunggulan. Harita para mitra Aki Antri tuluy nyarita. Kieu we bah urang belak-belakan we namanya. Ari lantaran moal aya gunana najan disumput-sumput oge. Bising teu beres. Aki rek nanya ka Abah lamun teu daek. Harti namanya keke. Nyaha daek. Boga pamajikan ka ieu monyet nu jenengan Nyimas Koro Welang. Lamun teu daek Mbah Jilun bakal dicekek. Dabongan geus jalir janggi. Mbah Jilun teh peuting tadi geus janggi pas ini pasang subaya rek pangantenan jeung ieu. Cek Aki Antri bari nunjuk ka monyet. Monyet ngarinat ka Mbah Jilun puguh we Mbah Jilun meuni ngagurubug jiga nu dicocok kalajengking bujurna. Reuwas ngadenge kitu bulu punduk muridi. Ye. Amit-amit teu hayang. Teu sudi abrig-abrigan deui. Moal daek dikawinkeun ka monyet. Ulah dijadikeun ki. Batalkeun we kitu nah, bolai begitu. Dayang soja ka nyining uring mah. Hari ka monyet menarah deui. Badara iding bari oge. Cek Mbah Jilun bari ngusap beungeut. Ceuli euceuy bakat ku era jeung wirang ger sarerea seuri. Ayeuna mah sarerea ngarti kana kajadian nu ayeuna keur aya kajadian kitu teh. Nya lamun mah Mbah Jilun teu dek dicekek cenah. Lamun teu dek dicekek jeung teu dek ngawin tangtu ieu lembur bakal diruksa. Da kitu ancaman Nyimas Koro Welang teh. Kumaha ayeuna Abah? Nya tega ngorbankeun nyawa salemur. Cek Aki Antri jiga nu ngadoja. Dari hatena mah teu tega nanya kitu teh. Sabab yakin Mbah Jilun kawiwirangan. Batina bakal reuwas kabina-bina. Malah harita ge ngahuleng. Jajantung asa coplok. Sieun jeung keueung lain lumayan. Waduh, ampun ki. Abah mah moal kawin ka monyet.
moal ngorban ke nyawa moal mikeun batur salemur pokoknya mah eta kunyuk teh sina manto ka ditu padagarana sina balik ka labis siluman bari oge ulah newo-newo ka ala manusia moal narima aki mah teu hayang boga pamajikan ka monyet ye teu sudi najis nya kajo nyari mung kawin mah atuh tapi kumaha atuh da geus ya Bajilun geus janji cenah nya teh Bajilun nya tapi lain ka monyet janji da ka nyining oh kahalti tapi ayeuna kahayang kumaha atuh hayang kumaha nya hayang salamet abah mah lemur jeung eusina hayang salamet kawin ka monyet mung da teu aya niat ditatandina ge hayang ge ka nyining ka monyet mah sangeuk deui ker sarerea siri Mangkurip jeung Bioon silih reret duanana jadi ngarti kana kaayaan Bajilun sarta ngarasa yakin kana pamadeganana pangna Bajilun ngalaman kitu teh tina awahing ku panteng kayakinan mika hayang ka nyining antukna pinanggih lara jeung wirang tapi sarerea muji kana kawani jeung sumanget Bajilun dan sejen mah wanci sareupna teh geus araya di lemur deui ya kieu we atuh ayeuna mah ieu monyet siluman urang pulangkeun ka nagarana ngan omat ulah hayang ngaganggu ulah hayang binasa sabab urang ge mung dibinasa janji Bajilun ka Dimas Korowelang urang bolaikeun aki rek permuhunan sangkan ieu beres kalayan teu matak nilakakeun da geus kaharti sagala rupana ayeuna mah nyangakeun we ki sadaya-daya teu langkung aki Bajilun marahmai bakat ku bungah asa aya nu ngabelaan nu araya ungut-ungutan na atuh para mitra cerit monyet ngoceak jiga nu kanyanyerian terus adu glajer kawas nu nyeri hate jeung keheul hayang ngamuk nguak ngawik hayang mulangkeun ka nyeri ka Bajilun sabab janji yakin Bajilun teh teu daek ngawin ka manehna da puguh wujudna monyet ish nah make jejeritan cicing ulah ribut sakadang monyet urang bereskeun kalayan satria ulah nyieun kaributan di alam manusia cek Aki Antri bari mencerong ka monyet anjeunna mah ngarti kana koceakna monyet malah kadenge di ngaharewos tapi atra teu suka teu ridho aing mah moal narima kana perlakuan manusia nu siga Bajilun ieu persoalan kakararengse lamun ditebus ku nyawa lamun nyawa Bajilun teu dibikeun lemur bakal dilemurkeun ku aing ish ulah waka kasar da kaula ge moal cicingeun ari kitu carana mah na dikira leksieun kami teh ha ulah nganggap remeh sia kasar baris dilawan kasar sia ku aing kaula ge bisa ngancurkeun nagara sia deuleu pek pilih na mending balik sia atawa mending perang jeung kaula ha Aki Antri para mitra kapaksa kasar jeung semu ngancam sabab siluman monyet ngomongna sok urang ijen jeung aing na dikira aing teh sieun bareng jeung eta sora rangap nu dipake ngurungan monyet ngajaul ka luhur hiu aya angin puyuh lilimbungan kayan mata keung ima asa ingeung puguh anu ngariung birat lantaran monyet teh cengkat bari ngaharengan nemongkeun sihung rek ngarontok ka Aki Antri Cileng luncat ke Aki Antri tapi mendingan sakilat ditepak bruk monyet rubuh nyang korah di pojok tepas ari nu ngariung geus burber kalaluar teu beunang dileuleuyan siahnya kayak kang ngajak ngesang sia ka aing aya urang deui sia urang karung sia jeung aing lamun teu ngaku eleh rasakeun sia hukuman di awak kaula deuleu cek Aki Antri susumar tapi bari tetep sila bangun tumanina soca mencerong kana monyet anu nguniang hudang lalaunan panon buringas galak jeung bangun para mitra kaum dangu tapi basa rek ngarontok Aki Antri ngangkat dampaleungeun ka tuhu bari mapatkeun jampe panjing lar siluman tumerapna ka siluman panas lain meumeusan matak tutung jeung lebur jadi lebu tapi monyet buru-buru ampun yen taluk ka Aki Antri duh ampun manusia kaula taluk ka anjeun kaula rek bari ka nagara asal kudu dijajabkeun ku Bajilun jeung anjeun lantaran kaula teu nyaho jalan pangbalikan kaula teu nyaho jalan sakitu pamenta kaula cek eta monyet ka Aki Antri tapi kadengena kudu loba mah kokoekan mata kuatir nya teu naon-naon kaula ge sanggup jeung pokona mah ngajajabkeun Anika asal ulah sakali-kali deui ngaganggu ka bangsa manusia
sabab geus boga alam sewang-sewangan. Moal kaula moal ngaganggu deui, kaula janji. Lamun kitu mah ku kaula dihampura. Sabab kaula ge teu hayang ngabinasa, teu hayang nyiksa, hayang sote silih hargaan, silih lubarkeun kasalahan, ulah silih kakalakeun. Pe kayunya mah cicing kaula rek badami heula jeung babaturan. Monyet nurut cumagug di pojok bari ngeluk tungkul. Cipanon bijil maseuhan pipi katempo mata kuatir ari kitu mah. Ari Aki Antri tuluy ngagupayan kanu tadi lumpat, malah mah gegerowan. Kajadi ieu batur-batur ulah lumpat da moal naon-naon. Siap urang badami jeung Aki, geus aman ayeuna mah. Pak RT jeung Bah Jilun pangheulana nyampeurkeun Bi-oon rojol di tengah imah. Kitu deui mangkurip geus datang nu sejen ngalingku. Kumaha mun geus kieu Ki, naon saterusna ye? Asa riweuh kieu kaayaan teh. Pak RT neuteub kana monyet nu ngeluk di pojok ayeuna mah teu di kurungan. Cicing bangun pasrah lantaran geus dalu. Mohon Ki geus dibolaikeun jang dikuring teh Ki. Bah Jilun beuki panasaran. Manehna reuwas jeung sieun ku siluman monyet. Kieu ieu teh Abah kitu ye ka Pak RT jeung kanu sejen. Perkara monyet siluman mah geus rengse, manehna geus dayu ka urang. Ngan manehna minta syarat hayang dianteurkeun ka nagarana ku Bah Jilun jeung ku urang. Ku Aki kapaksa disanggupan sabab urang teh manusia. Kudu leuwih ngarti kana damai jeung makhluk sejenna. Ieu monyet hayang hirup, urang hayang keneh hirup. Jadi ayeuna mah urang kudu silih eledan, silih hargaan, pamenta urang cumponan. Pamenta monyet teh maeta monyet moal nuntut naon-naon ka Bah Jilun ngan kahayang monyet kudu dicumponan ku urang. Dah kitu, yuk urang ngajajabkeun ieu monyet ka leuweung ka nagarana. Ceuk Aki Antri. Ayo atuh ari kitu mah teu nanaon da sanggup uring ge Ki. Jawab Bah Jilun tegas. Hatena ngarasa regreg ayeuna mah. Kuring ge hayang ngilu sugan we milik bisa panggih laratan pun anak. Jeung daya batur urang acan datang ieu teh, ceuk Mangkurip bari neuteub ka Aki Antri. Saha anu can datang teh Mangkurip? Ka mana manehna? Jang ading. Manehna ti kamari can mulang-mulang, maksudna marek neangan pun anak. Tapi ngampleng taya beja, taya carita. Taya beja-bejana acan, panu sejen mah geus marulang, bari jeung teu hasil oge. Jawab Mangkurip bangun melang pisan ka ading. Sabab kamari geus kedal ucap, ya doa pisan lamun anakna beunang ku ading. Komo mun anakna daek dijodokeun mah, sedengkeun ayeuna ading teh can balik-balik, matak pika melang. Oh nya. Can katempo kita tadi ge ku Abah paingan teu aya ngariung. Padahal biasana masuk panghareupna mun aya naon-naon teh. Yuk urang teh angan sakalian, urang bari nganteurkeun ieu monyet ye. Ceuk Aki Antri bari nunjuk kana monyet, nu ditunjuk tetep ngeluh. Ka mana nganteurkeun anak Ki? Da teu bukupan alamatna geuning. Ceuk Bah Jilun panasaran. Manehna bingung da teu inget kana lalampahan peuting tadi. Ya pokona mah urang jajabkeun ka leuweung we, da engke ge geus di leuweung mah apaleun meureun. Da ngaranna ge di leuweung ari monyet mah. Nya so teh hayang dijajabkeun manehna teh sieun nyasap jeung bisi cilaka di jalan. Maklum loba anjing. Keun kumaha Aki we tah mah. Sok geura tatan-tatan, saha nu rek milu? Aki Antri rarat reret kanu ngariung. Nu hayang milu ngaracung tete lalobaan, Bah Jilun Mangkurip Pak RT pading pamuda opatan. Ditambah ku kolot duaan jadi kabehna teh 10 urang. Tah geuning loba reug-reug mun kitu mah. Sok atuh geura dangdan Aki mah rek kieu wae. Dagoan kuring Ki, rek di baju heula era kikieuan mah ye ongkoh bisi aya tongo ka leuweung ge. Cek Bah Jilun bari nangtung. Manehna para mitra hayang balik heula ka imah rek dangdan harita tengan ukur make calana kolor jeung kaos kurung. Oh jung buru-buru atuh di dagoan di dieu ku Aki. Leos Bah Jilun ini. Muru ka imahna ari Aki Antri jeung nu lobaan. Didinya ngariung para mitra malah raong ngobrol patemalan meuni gandeng. Sarerea panasaran ka monyet nu ngaku nyimas koro welang teh.
Bioon ngahuleng lantaran anak nama lebeng can aya raratan nu aya ukur kaributan tapi ayeuna mah hatena teteg lantaran Aki Antri geus bener-bener milu narekahan neangan anak. Para mitra kaum dangu heuleut sawatara waktu Bah Jilun geus datang deui saged meunang dangdan make kampret hideung jeung iket wulung calana komprang bari mayoren bedog barang Jol gepok ngomong, "Yuk urang ini ki geus aya gi ayeuna mah." "Oh nya mah tumeng peungcan beurang pisan. Baludak siap euy," ceuk Aki Antri bari jung nangtung. Rek milu pating kuniang nangtung jerut tarurun kaburuan. Nu sejen moyeg kawas nu hayang milu. "Kumari mawa monyetna," ceuk Mang Kurip bari ngareret ka monyet. Nu masih keneh ngajentul di pojok. Da para mitra henteu pindah-pindah ti tetadi oge. "Kun bagian Aki, urang tungtun we da moal burung nurut." Geus kitu mah Aki Antri ngadeuketan ka monyet tuluy diajak ini. Bari dicekelan leuleunna tetela monyet teh ngarti tuluy nyicrik pandeuri para mitra. Tapi geus teu ngaluarkeun sora jempewe jiga nu pasrah sumerah kana nasib nu tumiba. Akhirna bring rombongan teh init ka leuweung. Rek ngajajabkeun sakadang monyet, jalma-jalma urang lemur Cibonteng Maroloho. Ngajajabkeun nu init ku paneuteub, sarerea ngarasa kaget ku kajadian eta. Da puguh saumur hirup di eta lemur kakara harita aya kajadian kitu. Sagduna heula kaayaan Aki Antri para wargi sadaya jeung wah bejeung baladna. Murek ngajajabkeun monyet ka leuweung ieu carita malik deui ka tukang. Nyaritakeun nu keur neangan nyinining teh harita wanci magrib panon poe geus tilem ti beulah kulon. Lalai pating kalayang haliber tongeret masih kene aya di sada. Kaayaan para mitra mata keung jeung geueuman kawantu aya di sisi leuweung. Harita ading kukurubutan di nubala manehna sanasib jeung Bah Jilun. Lempang nyasab kanu teu puguh jalan nu liliwatan teu puguh tujuanana. Ading beuki lila beuki bingung lantaran kaayaan beuki poe. Jalan nu liliwatan beuki rembet atuh kalah ka beuki ngojot lempangna. Tungtungna para mitra ngarayap ciga nu lolong. Bari jeung sieun ku sasatoan bisi aya orai atawa sato liana kesa ngucur saluar awak napas ngahega. Pikiran geus mimiti pabaliut teu puguh loba kahariwang jeung kasieun. Waduh, cilaka ieu aing ieu. Aduh. Nah, atuh kalah los-los ka leuweung nya. Pan aing teh kalemur Cipedes ieu teh. Rek terus nepungan Kang Kukun, sugan bisa mantuan. Terus rek kalembur Kole. Rek nepungan Aki Jatmaya. Tapi nah aing kelas lolos ka dieu. Keke jalan mana atuh iteh nya? Aing. Niramet kieu ye. Adi ngomong sorangan tuluy ngarayap kawas nu sasar. Jalan nu diliwatan geus teu puguh para wargi malah mah geus teu aya nu katempo. Kawanta ayu di nubala nu geus maju ka peuting. Di kajauhan kadenge sora koreak jeung manuk hingki. Patemalan mata ketir babence jeung cari cangkas matak namahan lewang. Komo mun ngadenge sora orai mah hate ading murengked loba ka paur. Duh mak, tulungan kuring ye nyasab ka leuweung. Kalah mapai jalan teh nu teu puguh tujuan. Aya di mana atuh itu di kaler atawa kidul? Na di wetan atawa kulot? Nganyaho luhur we jeung hanap suku nyareri nincakan cucu. Teung teuing nasib. Ceuk ading kukulutus bari tetep leumpang leunggeun uyup ayap neangan pamuntangan. Kep. Kana areuy tuluy muntang bari nincak catang bobo. Tetela beuki ka leuweung anu ditincak teh beda ayeuna mah lain taneuh tapi tumpukan kalakai nu geus buruk empuh jeung sumengenyod kawas permadani. Tapi najan bari jeung kitu oge ading tetep leumpang mah ati-ati. Bisi ti guru bagana gawir jeung deui bisi pasaranog jeung orai atawa maung. Mun aya nu ngorosak sok tuluy curing hak bari taki-taki. Sanggeus karuhan aman tuluy leumpang bari rada ngaleper lantaran beuki lila teh kalah beuki sieun. Jeung beuteung lapar deui da teu mawa bebekelan. Akhirna najan bari jeung hese beleke ge ari dikeureuyeuf mah teu burung nepi kanu datar. Ngan keukeuh ari poekna mah merdong. Kaayaan mata keung ari tatangkalan leuwih baradag. Yakin geus asup ka hiji leuweung hawa tiis mata kabulusan. Sato leuweung reang di sarada.
cilaka nyasab aing deui lantaran kalah kalos-los kanu kieu geuning. Nah di mana atuh itenya jeung ti mana mimitina apa nggak bisa nyasab. Da tadi mah asa bener mapai jalan gede nu kalembur kole. Tapi ayeuna mah kalaka. Kabok asong kita ngrek dipapai ku aing Nah ka mana terusna? Teh sora cai di walungan ku aing rek di deukeutan. Lamun mangih walungan mah gampang. Sabab caina geus yakin bakal maju ka hilir. Aing moal linglung lamun geus aya pituduh mah. Ceuk ading bari jeung ngarandeng. Tuluy ngadedengekeun datangna sora nu les-lesan. Tetela sora cai nu seah di walungan najan laun ge teu burung sidi. Sanggeus ngarasa yakin eta sora cai geuwat ku ading di jugjug kalayan mawa harepan. Bakal mulangkeun manehna ka lembur da yakin. Mun bisa mapai walungan mah moal burung tepi ka pilemuran. Jalan nu diliwatan rada lalega tapi mineng kahalangan ku catang nu malang. Jeung sok loba rangrang garing nu ranggak-gak ngahalangan. Tapi ading tetep gede wawanen tuluy leumpang saktekah pola. Ngan ayeuna mah bari ngabar-ngabar bedog keur nyabetan areuy jeung rangrang nu ngahalangan. Sora cai para mitra seah ngaguruh beuki atra. Beuki tetela. Malah mah asa beuki deukeut hate ading ngarasa bungah tuluy leumpang kalayan ati-ati pisan. Sieun ti gebrus kana jurang mangkaning poek meuni meredong. Tah geuning ka dieu walungan teh. Teu jauh ti tempat aing ayeuna, muga-muga we di jalan aya kasalametan lah. Aing ulah tuluy nyasab ka jero leuweung, tapi aduh, gawir ding ka mana jalanan nu lemparnya. Ka dieu sugan nu babari. Ceuk ading ngomong sorangan keur ngabeberaha teh ngarah teu keueung teuing. Tuluy ngarayap lalayunan, ceuli rancingeus bisi aya sorat harto galak nu rek ngancam ka manehanana. Kaayaan di leuweung para mitra kacida matak geumeunana. Mata keueungna sora sato-sato nu garalak meuni raong matak lewang. Sora maung jeung oray sanca asa beuki mineng kadenge. Pikeun ading estu matak soak jeung beak harepan. Geus teu ngarepkeun kana salamet. Tapi najan kitu tetep leumpang bari uyup ayap neangan pamuntangan. Lantaran poek jeung laleueur. Nu ditincak karasa baseuh mun ti sore da teh lapur bisa ngagulutuk ka lebah. Beuki landeuh beuki hese nu diliwatan teh hate ading geus pating sarbelak bae. Inget ka indung nu ditinggalkeun, inget ka nyinining nu can kapanggih laratanana. Tapi akhirna mah inget kana nasibna nu can puguh karuhan. Lantaran gugurawilan dina gawir bari jeung poe. Kaayaan di dinya can kungsi kasabaku manehna teu inget di kaler kidul. Beu cilaka aing nyasab ka leuweung ye. Mun kaya kieu mah bisa balai aing ye. Tapi muga-muga pidu ati mangkurip jadi hiji pitulung pikeun aing. Oge pidu akolot pamuga jadi ubar keur katunggaran aing. Mak tulungan ya abdi mak kata langsara. Ceuk hate ading bari tetep kakarayapan. Sukuna ampir ti soledat lantaran pipikiran malaweung. Leumpang teu pati titi. Akhirna jelog ka hiji palatara nu ditincak karasa teuas jeung baseuh. Yakin cadas nu bijilan cai nyusu. Karasa tiis meuni nyecep matak baal cai di walungan meuni ngaguru handaruan. Aweuhan bulak-balik para mitra mata keueung tayohna bae ti kenca jeung katuhu gawir cadas nu nang tawing sarta barala tapi untung ading salamet nepi ka dinya ngan keueung bisi aya oray sanca mung hanyakal waktosna kabujeng seet.